Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun siswa-siswi sadayana kumaha damang. Alhamdulillah kami damangna mugia hidup dina kaayaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Wilujeng enjing, wilujeng tepangdi dina pangajaran basa Sunda. Dina danget ieu hidup bade diajar materi ngeunaan biantara nya. Tah naon anu disebat biantara teh jeung kumaha cara nulis naskah biantara teh. Tah ayeuna baris dipedar ngeunaan biantara. Sangkan hidup kartos mangga dititenan pedaran ngeunaan materi ieu. Naon ari biantara teh? Biantara teh nyaeta pidato dina basa Sunda. Harti biantara teh nyaeta salah sahiji kaparigelan nyarita pikeun nepikeun maksud atawa ngajelaskeun hiji pasoalan ka jalma rea. Tah salajengna sata acan hidup nyusun naskah teks biantara aya sababaraha bagian anu kedah hidup perhatikeun. Di antarana anu kahiji salam bubuka, contona assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu kadua pangbagea nya atanapi disebatna kata sapaan, contona Bapak Kepala Sekolah anu kusim kuring dipihormat atanapi hadirin tamu uleman anu kusim kuring dipihormat. Anu katilu bubuka biantara, contona puji sareng syukur orang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala, sholawat sinareng salam mugi ngocor ka junjunan urang sadayana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salajengna anu kaopat aya nu disebat pangbagea randegan. Nah, kumaha contona? Bapak sareng ibu guru anu kusim kuring dipihormat atanapi hadirin anu sami linggih. Anu kalima eusi biantara. Tah, ieu eusi biantara teh nyaeta inti eusi anu ku hidup ditepikeun dina biantara. Nah, ieu mah gumantung tema biantarana. Nah, ieu contona sapertos kieu. Dina ieu kasempetan sing kuring ngawakilan sadaya rerencangan kelas 8 seja ngahaturkeun reun nuhun kana sagala rupi kasayan manah Bapak sareng Ibu guru salami 3 tahun ngasuh sim kuring sadaya. Nah, eusi biantara ieu ngeunaan perpisahan sakola nya. Mun ngeunaan eusi biantara mah eta gumantung tema anu ku hidup ditepikeun nya. Salajengna aya nu disebat panutup biantara. Ta ieu mah bagian akhir nya. Contona rupina cekap sakieu wae pamapag ti sim kuring. Hapunten bilih aya basa anu kirang merenah kandunganna. Anu terakhir anu katujuh aya nu disebat salam panutup nya. Ieu nu bagian paling akhir saat acan nutup acara. Contoh billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah eta nya pedaran ngeunaan materina sateu acan kana pancen. Nah, mangga hidup titenan heula ieu contoh naskah biantara.
Kumaha siswa-siswi sadayana kahartos padaran ngeunaan materina? Turun upami kahartos mah. Upami teu acan kahartos, mangga japri wae ka nomor WA nya. Salajengna pancen kang hidep. Pancena nyaeta ngadamel atanapi nyieun contoh naskah teks biantara. Ku hidep ditulis dina buku bahasa Sunda. Salajengna hasilna dipotokeun teras dijaprikeun ka nomor ustad. Nah, bilih hidep rada sesah ngeunaan tugasna, mangga bilih bade milarian referensi dina Google nya. Sakitu wae dina pangajaran bahasa Sunda dinten ieu. Hatur nuhun, mugia aya manfaatna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.